lieur aing ku pamajikan teh. Pas beurangna peutingna mah ngeunah jeung pamajikan bisa ngeukepan ieu. Naon deui aing najis. Kunaon? Teu kunaon naon. Kunaon ieu? Teu kunaon naon. Harayang sok nganyalahkeun wae minta saran ge. Lain ieu salaki batur kunaon? Sok ngomong ari teh ulah-ulang heuleung bisi ka betri. Lain teh. Urang teh ieu ajeng sok musingkeun wae, kurang resiko, kurang naon. Pusing da. Ieu ge. Yo, Naon? dengekeun. Nya heueuh atuh bener awewe teh ngomong gitu teh. Jadi lalaki mah kudu ngarti kana kebutuhan pamajikan. Ulah ayeuna ibaratna komo geus mere duit. Asa aing we mere duit. Yo ieu duit sabulaneun tapi dipenta deui. Lieur pamajikan teh teh ngaturna teh ulah sok kitu eta teh da emang bener. Kudu ditarimakeun pamajikan ngomong gitu teh. Ya, urang teh yang minta pendapat kudu kumaha, lain kalaka nyerenteng kitu. Ih, pertanyaanana da eta mah matak nyerenteng, da emang heueuh salah eta teh obi teh geus. Kuduna teh ye, urang teh pan keur kumaha keur galau keur naon menengah kudu kieu lain kitu ari kitu mah saruana jeung Da ari eta mah kesalahan sorangan, urang mah nu salah masalah moal dibenerkeun ku urang mah. Gusti nu agung aing kumaha. Ye, urang teh hayang neangan solusina kumaha alusna lain kalaka turun tang Eueuh alusna eta mah jadi lalaki kudu ngarti kana kabutuhan pamajikan. Ayeuna lamun mere sakitu teh ulah sok dipenta deui kuduna mah ditambahan. Urang butuhna pendapat, lain hayo seserenteng kitu pan urang teh keur kieu urang teh TRI teh ngomong, maneh teh ngomong kieu yo. Kieu lain kalaka. Heueuh ku urang dibere solusi eta AOB teh kudu ngarti ka pamajikan, tambahan deui duit pamajikan teh rimbung lieur mah. Datang nyerenteng ka dieu. Lain-lain ngomongna, urang teh keur sedih, urang teh dihibur lain naon. Astagfirullahaladzim, dibere nya solusi geus dibere eta teh solusi teh geus. Apal gitu mah loba duit, cocokan. Cager awewe teh. Heuh eta Eta mah lain solusi deui eta mah. Eta mah obatna. Pat urang teh minta solusi ame ajeng teu pati menta teuing kumaha. eueuh solusi ayeuna mah sagala ge butuh duit. Ngomong jeung baskom tah lieur ah. Itu geura kalah kabur sok anger tah di bejaan teh mereka deweung da lalaki mah geus adatna meureun hese geus bebatau.